Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah orang biasa tepang deui dina acara nu sami nyaeta dongeng Sunda, dongengna keur barudak, tapi mudah-mudahan dongeng ieu sing aya guna sareng manfaatna keur balaria kanggo para wargi sadaya pangintennya. Alhamdulillah urang sapadana ngajalankeun ibadah saum anu kagenep dina dinten tadi siang, atau mudah-mudahan orang mempersiapkan dina wengi ayeuna kanggo sahurnya, kanggo sahur pikeun ngajalankeun ibadah saum anu ka-7 dintenna enjing panginten. Dina wengi ayeuna simkuring bade nyandak judul dongeng Sunda nyaeta Sireum jeung Japati. Tah kumaha wae Sireum jeung Japati ieu teh lalakona atawa caritana, mangga wilujeng ngadangukeun. Kaceritakeun aya sireum rek nginum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap manehna ti soledat. Pluk ragrag gue kana cai, hadena caina rada nguyeumbeu palebah dinya mah, tapi keukeuh bae ari ngojai ka sisi manehna teh teu bisaeun. Sireum gegerwan, ayo kuring rek tilek kelap tulang. Cenah kitu ceuk sireum teh. Kabeneran aya Japati keur cindeten dina dahan kai anu nyodor kaluhureun cai. Kadengieun aya sireum gegeruan minta tulung barang ngareret ka handap, katenjoeun sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun keleber we hiber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat, sok digolekeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Nah, jadi anu namina kasayan mah teu kudu urang wae nya, ternyata Japati sareng sireum oge aya ulunganeun ke urang teh gitu, jadi saling tulung tinulungan meureunam gitu. Dina hiji mangsa Japati teh cindeten di deui dina dahan kai anu nyodor kawalungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyampurkeun leumpangna ka kateyepan. Teu talangke deui buru-buru sireum nyampurkeun Japati bari ngaharewas ka manehna. Japati buru-buru gerah hiber, tuh aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedil. Ngokang merenya lamun cenah bahasa ieu na jadi ngawengkang bedilna cenah. Teurilah Japati buru-buru geleber hiber.
tah isukna Japati papanggih deui jeung sireum. Ceuk Japati, nuhun pisan sakadang sireum kuring geus ditulungan ku anjeun leupas tina balai. jawab sireum, Hari eta mah kapanan kewajiban sadaya nulungan batur anu rek menang cilaka. Eta wajib, komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean. tah kitu cenah lalakon sireum jeung Japati teh anu keur jeung anu akur jeung silih tulungan. Nah, jadi caritana rupina mung sakitu. Dina carita eta jadi abdi gaduh sisindiran cenah kieu ya kira-kira. Itu lain lang layangan manuk helang puputeran hirup teh henteu sorangan kudu daek silih tulungan. Nah, gitu badan. Jadi pesan moral nama di mana wae urang hirup, di mana wae urang namina naon aktivitas sapopoe di lingkungan mana wae meureun urang teh kudu bisa adaptasi, kudu bisa mawas diri jeung kudu bisa nitipkeun diri gitu. Sangkan urang teh meureun dihargaan ku batur gitu. Nah tidinya bakal aya anu bahasa saling titipkeun saling tulung tinulungan alihna ana ngajantenkeun pesan moralna meureunnan urang Sunda mah di dieu teh kudu aya meureunnan sangkan aya silih asa silih asuh sareng silih asih gitu panginten. Mangga rupina mung sakitu cak wilujeng jalan ke ibadah saum anu ka-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.